Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka hiji jalan pikeun urang balik ka alam kalanggengan teh. Memang beda-beda carana. Tapi akhirna mah sarua. Kabeh-kabeh pada nuju ka hiji alam anu abadi. Nu jalana nya urang teh kudu ngalaman maot heula. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Harita panon poe geus jauh mengokna ka beulah kulon. Nyiraran cahaya nuruh reuy koneng mangrupa layung anu beuki lila beuki ngagebur semu-semu beureum. Hiji ciri nu mandiri yen beurang teh pamitan sagedeung deui oge bakal diganti ku datangna peuting. Bareng jeung reupna poek tina rungkun tangkal wabalinian aya nu ngajuringkang kolebat mapai jalan nu berasna kalembur. Tayalian ti Bah Jagur anu geus gilig patekadanana yen rek ngiwat wijana. Rek dikakaya malah rek disampurnakeun pisan pikeun muaskeun hawa nafsuna minangka mulangkeun kanyeri kanu jadi bapana. Malah mun aya waktu mah di mana maksudna geus bisa dilaksanakeun kakara budak teh rek dipulangkeun kanu jadi kolotna anu geus tangtu lain dina kaayaan anu beleger hirup keneh. Kakara gecle nincak sisi lembur kalawan teu kabireungeuh ku Bah Jagur. Aya hiji jelema nu nguliwed kana tukangan tangkal muncang. Tayalian Ki Darma nu harita teh rek kasusukan lantaran disaur ku keuyeub. Mireungeuh aya jelema nu lumaku dina lain mangsa. Oge kabireungeuh rigigna lain urang gadog. Darma jadi timbul curigana. Komo bareng mireungeuh potongan badana bakuna mah mireungeuh leungeun katuhuna anu semu-semu bengkung kawas nu kengkong. Rasa curigana beuki nganelan lantaran tetela sanajan harita geus poek tapi manehna geus bisa ngira-ngira saha ieu jalma teh nu sanyana. Rek kasusukan teh jadi tetulus kulibad ringkang. Darma nuturkeun. Tapi kakara oge sababaraha lengkah. Bah Jagur nu memangna ngabogaan panca indra nu kacida seukeutna. Rikat manehna mali ka tukang. Anu hal ieu oge ku Darma geus kanyahoan. Manehna oge ngagentak nguliwed katukangan Ki Hujan. Tapi panon Bah Jagur anu awasna alah batan helang ruyuk. Manehna teu kapalingan sarta geus tegwe dina hatena yen aya jalma anu nuturkeun.
curiga bisi urang Cicapar gajlang we manehna luncat kabeh tengah supaya laluasa bisi kudu ngadeg rerempon gorowok suarana nyentak sanajan teu pati tarik tapi jelas kadengeun ku Darma. Teh hade nuturkeun sasalingkeran baraya. Nyata ani ka lalaki mah. Coba geura kaluar. Darma nu memangna geus ngarasa kumaha kahebatanana ieu jalma. Nu memang ku urang Gadog mah geus dianggap hiji culik nu kacida matak ngabahayakeunana. Manehna henteu salogoto gana-gana wani nyampeurkeun. Ngagentak manehna lumpat ka tengah lembur bari gogorowokan. Culik! Culik! Culik datang deui. Awas! Awas! Ieu culik datang deui. Kadieu! Atuh lain dikieuna. Bah Jagur ngarasa reuasna. Sarta teu kira-kira gemeseunana. Dumeh taca naon-naon geus diributkeun, diculik-culik sagala. Teu anta parah deui. Seak gajleng we. Manehna ngudag ki Darma. Ngan sajorelat naker. Darma geus bisa kasusul. Teu anta parah deui. Yuk we. Bah Jagur ngulangkeun panimpugna. Maksudna mah rek mepeg punuk. Tapi goreng-goreng oge. Darma teh muridna Pasuta. Seutik bae mah. Leuwih ti heula geus ngarasa yen aya angin anu nyamber kana punukna. Geus cop we dina hatena yen ieu jalma nu keur ngagebling di tukangeun teh pasti rek ngirimkeun naon-naon kana huluna. Teu panjang mikir deui, rikat manehna ngaraneg bari dongko. Nya mamalana mah Bah Jagur sorangan anu kudu ngalakonan. Are hiuk laos, peureupna poos. Waduh we. Sukuna nu keur lumpat teh ngarumpak badan Darma anu keur dongko. Atuh nya teu beda we tinu direngkas arek keduk ari juralit we. Bah Jagur ngadon poksai. Sirahna nu ti heula nutug ka handap ngaliwatan badanna Darma. Katamah deui ku Darma dibantuan awakna digeblagkeun ku dua leungeunna. Katurug katutuhna teh Darma salah nyabak. Nu beneran disurungkeunana teh dina palebah kakawetna pisan. Atuh daek teu daek si jago garung teh ari kapencet siki jimatna mah anu cadu diragap batur. Teburung we ngagoak walah wah weuleuh weuh. Jaba hulu deh ditotog kana taneuh. Walah bangkar waras ya setan. Bah Jagur nyarekan. Udang bari sengar-sengir lantaran ngarasa seueul. Hulu mah ditutug teu dirasa. Culik! Culik! Tulung! 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 Darma rikat ngadaregdeg deui lumpat. Kancadangu atuh jalma-jalma teh geus lain dikieuna deui ributna. Bareng ngadenge nu gogorowokan. Anu taya lian sidik kadengena suara Darma. Riab lalaki mah kalaluar. Bari taya nu lengoh pada marawa pakarang. Sapa ngabogana, sapa ngabogana. Aya bedog, aya gobang. Malah aya nu mawa kuli sagala paragi ngalabagong kaleuweung. Mireungeuh jalma-jalma riab teh bari marawa pakarang komo. Bari jeung aya nu mawa obor sagala nu ngabela-bela. Bah Jagur jadi ngarasa keder oge. Wade jalan. Nya manehna ayeuna kudu ngamuk. Ari teu hayang pada nyacag mah awakna dijieun perkedel. Teu ngalobakeun dimikir srepet we. Manehna mesat bedogna. Seorai di lagar. Cahayana mani buborelakan kacaangan ku sinarna obor. Mana culik setan teh? Kadengen ngagorowok si horeng Pasuta nyereudeg bari ngajingjing bedogna. Tah eta geuning Pasuta. Eta tah apa? Dodongesna oge siga jurig. Darma namalang bari karawok we manehna ngarebut bedog ti salah saurang baturna. Manehna mah lemor, puguh tadi oge ngan reka cai. Kapung! Kapung! Jagakeun! Nu sejen ting corowok kabeh oge. Eueuh nu teu ngarasa gemes ka Bah Jagur teh. Puguh ti heula manehna geus ngayakeun panandasa ka sababaraha urang lembur Gadog.
Di kamanakeun anak aing teh ha? Pasuta ngagorowok deui bari nyabetkeun bedogna. Gos di ruang krepes deuk. Bongan usia make tukerkeun budak aing. Bah Jagur bari nakis terang dua bedog diadu nimbulkeun seuneu nu ngaburicak. Kurang ajar sia. Moal bisa leupas anu mah gero. Pasuta geus lain dikieuna nafsuna. Barang ngadenge tetembalanana Bah Jagur kitu teh. Yuk dewe bedogna disabetkeun kana beuheung. Lewat. Bah Jagur ngagilek bari nyabetkeun bedogna kana kekemplong. Tapi ngadadak bedog Darma nyuruntul cigigir. Rek ngarojok igana. Sedeng bedog-bedog nu sejena ngahariuk ti ditu ti dieu. Ngaujanan ku pangadek. Tapi Bah Jagur nu memang bener-bener mangrupah hiji lawan nu lain banterak-banterakeun. Bari ngejatkeun awakna sarta dibarengan ku huakiukna bedog anu teu kurang-kurang matak bahayana. Manehna geus hasil bisa nyalametkeun dirina. Kolebat deui. Awakna teu beda uci cahaya ngabarengan bedogna nu babarasatan matak seram. Terang. Mendadak opat bedog racreng lalopcotan tina panyekel. Kolebat. Yuk. Si oray rek nigas beuheung. Salah saurang nu kaerna geus lemor. Tapi Pasuta nu geus ngarti kana galagat goreng. Sakilat ngakis bedogna Bah Jagur. Terang. Dua bedog ngaburicak deui. Yuk. Ayeuna mah si oray teh rek nyabet sirah Pasuta. Pasuta rikat ngalegot bari ngarojokeun bedogna kana leungeun lawan. Bareng jeung eta dihandap ngahiuk bedogna Ki Darma rek ngababad suku. Kerat celeng. Bah Jagur luncat ka luhur. Bari bedogna mah terus we diulinkeun. Terang. Deui dua bedog ngacleng. Pigelang nu tadi nyarakal bedog teh teu wudu karasana mani komper. Riuk beungeutna tembong muringis tandaning keur ngarandapan ka nyeri anu pohara. Celek Bah Jagur nincak deui taneuh. Teu talangke hiung. Si oray ngubeng dina gerakan lancah maung. Tekadna Bah Jagur geus buleud. Tinimbang awak manehna nungan sakitu-kituna teh dijieun perkedel. Mending manehna miheulaan lawan-lawanna rek dicacar bolang. Urusan mah kumaha engke. Mundur kabeh, mundur. Pasuta ngagorowok lantaran geus kajudi. Kumaha pibayaeunana upama seug ditagenan. Bilang we manehna sorangan luncat ngadeuketan ka Darma. Ngaharewos supaya nyokot kecerik. Lantaran ngan dikecerik dirungkup. Gerakan bedog musuh anu sakitu hebatna teh tangtu bisa digagalkeun. Inget kana pangalaman ti heula. Teu Darma geus datang deui bari ngajingjing kecerik. Bah Jagur mah ongkoh-ongkoh we ngulinkeun bedogna teu mireungeuh saeutik oge. Yen nu jadi lawanna ayeuna teh rek ngagunakeun kecerikna. Sok dibikeun ka Pasuta. Bilang we Pasuta ngadeuketan musuhna bari geus sayaga rek ngarungkup lauk di daratan. Teu talangke. Siap. Gopruk we. Bah Jagur katut bedogna dirungkup. Boguh we. Bah Jagur teh lain deui ngarasa reuasna. Disangkana mah langit nu ngadadak runtuh. Arirup ari kejed we. Gerakan lancah maung teh bener we teu bisa laju lantaran kabeulit ku jaring sakti. Mun dirungkupkeun kana balong mah sakali narik teh geus tangtu nyangkoyot pinuh ku lauk. Tapi Bah Jagur nu memang dina pangabisana jeung dina kawanina teh lain bantrak-bantrakeun. Ngan sakice pisan ngaheungeuna teh. Lantaran ku reuas sugan teh langit amruk ngarungkup sirahna. Ari geus sidik mah yen manehna dirungkup ku kecerik. Hiuk dewe ngulinkeun bedogna. Bret. Kecerik teh talobros. Teu mangapul ya. Diacak-acak ku si oray. Urengkal teh. Bah Jagur geus bisa kaluar deui tina kecerik. Dan parah deui sabrut we narajang ka jalma-jalma nu keur ngagimbung. Geus teu mikirkeun deui untung rugina. Padu geus bisa ngabinasa oge. Hatena geus kacida ngarasa puasna. Mundur. Pasuta gogorowokan nitah malundur. Lantaran geus kajudi, ieu jalma teh tindakanana teu beda we ti muding edan. Ditagedan mah kalah ka matak ancur sararea. Kaluarkeun kabeh kecerik, kaluarkeun.
Pasuta ngagorowok deui. Ngadenge gorowokna pasuta kitu. Lain deui Bah Jagur ngaranjugna. Dirungkup ku Salembur mah. Ulah-ulah manehna bakal karingkus. Terus ngalawan oge, tangtu kalah wowotan. Mikir kadinya, teu loba polah deui. Bah Jagur Bah Jagur ngolebat ngejat ngareles kanu poek. Tapi sidik manehna teh teu terus mangpret. Tapi ngageblus ka imahna pasuta. Ret kakarna anu keur ngariung jeung adi-adina. Dan taparah deui gapruk we dirawu. Gerebat gajeleng keluar deui. Sakali ieu mah lain sora maeroh nu ngoceak teh. Tapi sora ting jaritna Mirah jeung Omi dituturkeun ku sora karna nu melas-melis sasambat ka bapana. Abah, tolong Abah, tolong. Pasuta anu harita keur ngariung keneh jeung batur-batur Salemburna. Teu kira-kira ngaranjugna. Barang ngadenge sasambatna karna sidik teu kapalingan sorana nong toreng kana ceuli. Teu ngalobakeun diomong. Seak wajelang we muru ka imahna. Ari kasampak teh bener we karna geus eueuh anu kari teh ngan anak-anak nu awewe duaan careurik ngabangingik. Seak wajelang pasuta keluar deui. Berebet muru ka jalan. Tapi nu diudagna mah geus teu katembong. Iwati beleg-beg poekna peuting anu ngagebleg hareupeunana. Kanca dangu mata kuatir polahna pasuta berengbeng ka ditu berengbeng ka dieu lulumpatan bari teu puguh nu dijugjug bari teu petot gogorowokan nyambat-nyambat ka anakna. Sorana mani geus peura. Dua kali manehna ngalaman kiamat hate. Sakali teu heula waktu kalingitan anakna. Ayeuna ditumbu deui ku ngarelesna anak kukutna anu dina soal kanyaah mah geus teu aya bedana. Takiran bae bakating ku geus ngarasa capek, gek we. Pasuta diuk ditepas dibaturan ku batur Salemburna. Nu tita tadi oge pada milu neangan. Bari ngajenggutan buukna nu geus loba bobodasna. Surut we. Cipanon pasuta nyak celakan ngabaseuhan dua pipina nu geus mimiti karijut. Pinuh ku gurat-gurat kakolotanana. Ari Bah Jagur mah kanca harita teh terus we mangpret kukuli wedan dinu poek bari mamanggul karna anu geus teu bisa nyora deui lantaran geus dipencet urat beheungna. Ngadaplok we dina tak-tak Bah Jagur bari nyurucudkeun cimatana. Bah Jagur bari lempang teh hatena mah seuri lantaran ayeuna mah bakal kalaksanakeun males ka nyeri kanu jadi musuhna. Uteukna terus muter keur mikiran. Kudu kumaha nyiksana ieu budak supaya puas. Samemeh ngaleupaskeun nyawa teh kudu ngasaan heula panyiksa. Di mana geus ngababatang kakara manehna rek ngelemet ka Cicapar pikeun mulangkeun budak ka kolot-kolotna. Kitu we. Rek diteundeun dina golodog imahna. Belengeh manehna seuri sorangan. Lantaran geus kacipta kumaha ibur guyurna nu jadi inung bapana sarta kumaha bakal pinyerieun hatena. Punah we kanyerian kagumilar teh teu panasaran boga leungeun jadi tanpa daksa oge da geus bisa males kanyeri ieu. Kuparna-parnana ngalamun teu kapirosea ti hareupeun aya nu ngagedig lempang baun rusuh. Itu atuh teu barang titen. Yen dihareupeun aya nu keur lempang. Puguh sasat lempang sabelang bentor geus sayanggeran nepi kanu dijugjug. Katurug-turug jeung poek we deui. Pananggalan kapareumnakeun. Atuh teu minge deui, geduk bae diadu. Kitu ieu pada reuwas. Malah Bah Jagur mah mani ti buburanjat. Keur ngalamun aya nu nembrag satakerna. Adat-adat jago nu geus garung. Manehna nyentak bari ti popolotot. Ngan hanjakal peuting
Jadi tepati tetela panon molotot teh. Nah lempang teh, ha? Teneleh. Pokna heuras. Ai. Sarua bahaya ni ka oge teu neuleuh. Mun di dinya lain bata pada mah, bira aku make diadu. Kisilah teh sigana mah geus kolot naker. Tapi sorana masih keneh keren. Atuh tanagana lumayan. Eta we sakitu diadu jeung jago garung. Awakna manita onget-onget. Wah ampang sia. Nyapluk teh, ha? Bajagur nafsuna asa kasundut. Polahna ieu jelema teh asa ngoak naker. Sarua deuleu. Andi ka oge nyarita teh padu engam. Kisilah ngahualkeun. Ai. Kurang ajar sia. Bajagur bener-bener geus teu bisa ngawasa deui nafsuna. Teu anta parah deui, hiuk bae manehna narajang. Kisilah ngaranjug. Lain reuwas ku ditarajangna. Tapi reuwas ku eta nu dipake negeula bet budak lalaki digebugkeun. Teu beda we tigada si rujak polo bogana Ki Bratasena. Walah. Bukan jalma edan. Kisilah nyarita deui bari ngagentak luncat ka gigir. Sedang leungeunna ngaheat rek ngarojok kana iga burung lawan. Tapi sanajan poek oge, Bajagur cingeus kana pibaleun mah. Reket manehna ngeserkeun awakna bari ngahiukeun deui badan karna. Rek dipake ngababuk hulu. Tapi kisilah tetela lain jelema sabongbrong. Kan sajorelat pisan manehna ngagilek bari luncat pindah. Hatena mah kacida ngarasa kagetna. Budak nu dipake paneunggel teh mani teu kecet-kecet. Kawas nu geus taya nyawaan. Tuh. Urip kencana awor jeung gadona Bajagur. Sedang leun katuhuna ngaheat kana pigeulang leungeun Bajagur anu keur nyekel karna. Bajagur rada ngagibeg badana ngagaleong rek labuh. Tapi ngagentak manehna luncat nuturkeun berat badana. Ngagilek malik. Yeuh deui. Nyabetkeun panggebugna kana hulu. Lep, kisilah nyumputkeun sirahna dina gerakan saro nyusup. Brengkal, ngejat ka gigir. Ngagunakeun gerakan kodok hejo. Sukun heje kana walikat sedengkeun leungeunna ngapabuk pigeulang Bajagur. Nutu merapna ka Bajagur. Teu wudu ripuhna. Manehna eleh rancingas. Temahna geus sababaraha kali manehna kabeunangan sarta tacan bisa males sakali-kali acan. Nu akhirna Bajagur jadi ngababi buta. Wakyuk subat sabet. Badan karna dipake paneunggel. Waktu kisilah ngolebat nyingkahan paneunggel nu jadi lawan. Kabeneranana teh manehna ngejat kadeukeut tangka jeungjing anu gedena taksiran aya we 2 tangkep mah. Kakara gecre panggebug Bajagur geus nyuruntul deui we. Datangna nyempong ti gigir. Rek ngejat bahan. Pugu gigireunana ngajelegedeg tangka jeungjing anu sakitu gedena. Teu panjang mikir. Lep bae kisilah nyumputkeun badana. Sedengkeun badan karna dipake panggebug ku Bajagur. Ngahiuk luhureunana geus moal salah deui. Tangtu bakal ngagejret kana tangka jeungjing anu sakitu gedena. Kanca dangu sadayana. Waktu kisilah ngalelepkeun badana dina gerakan saro nyusup. Ku maksud tadi mah rek terus ngahanca beuteung lawana nu katemong molongpong kosong. Taya nu ngahalangan. Tapi ngadadak sakit pisan. Manehna mireungeuh nu herang-herang ngabarasat dina hiukna badan budak anu rek ngagejret kana tangkal. Kisilah ngaranjug. Pangaruh panenjona nu kacida sekeutna. Sok sanajan sakolepat. Manehna geus bisa mastikeun yen eta nu herang teh tangtu panon budak. Kukituna geus teg we dina sangkaanana
yen ieu budak teh hirup keneh. Saterusna kalawan sakilat pisan manehna ngarobah niatna. Sakejep leungeun manehna nu tadi rek dipake ngahanca beuteung lawanna teh ayeuna ngahiuk ngababuk pigeulang leungeun musuhna kalawan dibarengan ku tanaga batina. Cedak rague panggebug Bahjagur teh ngadadak eureun. Badan budak nu ngan tinggal sesentian deui anggangna tina tangkal kai. Sakilat kisilah ngajewang budak dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk. Nu tumrapna ka Bahjagur kacida hebatna. Manehna geblag nangkarak bengkang. Sedeng leungeun duanana ngerepeng. Lantaran pigeulangna dihakan ku teunggelan kisilah. Anu karasana nyeri nyak serak ka sakujur badan. Geus hasil newak budak mah. Kisilah teh teu loba deui pamolah. Gajleng jerarat les we kanu poek. Anu saterusna ngabelesat muru ka lembur gadog. Gebligna suku teh teu kadenge. Hiji tanda yen ieu jelema teh ngawasa hiji ilmu nu kacida hebatna. Bahjagur harita oge kagentak hudang deui. Barang mireungeuh nu jadi lawana ngejat sarta bari mawa budak. Teu talangke belesat we manehna ngudag. Ngarasa wirang nu lain di kieuna make ngalakon ragrag ku jelema saliwat. Kakuatan ilmu karangna digunakeun pikeun ngabeledig musuh nu ninggalkeun pakalangan. Kalawan tacan karuhan mana nu asor mana nu unggul. Sakilat kisilah geus bisa kasusul. Tembong ngolebatna dina beleg-beg poekna peuting bari manggul budak. Kisilah atuh teu bisa nitenan yen nu jadi lawana keur ngudag tukangeunana. Oge sanajan teu kadenge gebligna ciciren lain jalma handap-handap tingkat pangabisana. Tapi heok awakna nu memang beda tinu sejen. Ku kisilah geus kaambe kabawa ku hiukna angin anu ngahiliwir ti tukangeunana. Dipikir bisi ngaributkeun di jero lembur regue kisilah teh eureun. Budak diecageun dituna sisi jalan. Sedeng manehna ngajega nulak cangkeng yang hareup sagemlengna ngadago datangna lawan. Anu barang Bahjagur ngarongheap pok bae manehna menta budak. Kadieun budak teh tah. Baraya. Andika jeung kaula teh taya sangkut paut naon-naon. Teu hade nimbulkeun gara-gara. Bahjagur nyaritana sareh. Lantaran geus kauji yen ieu jalma teh lain jore-jore. Moal naehkeun saha-sahana ieu ka ieu budak teh. Tapi nu pasti ku kaula moal dibikeun. Kisilah nembalan bari tetep sayaga. Geus kaijir ieu manusa teh lain jalma bener. Wah. Tade kitu baraya. Ieu teh incu kaula. Keur diwarah lantaran basangkal tara nurut ka kolot. Bahjagur masih keneh sareh. Diwarah atawa disiksa. Lain budak nu kudu diwarah mah, tapi Andika hiji aki-aki kurang ajar. Ngawarah budak teh beda we, teu norek dipaehan. Kisilah ketakna pinuh kawani. Walah. Naon perlu na Andika ilu biung, kana urusan batur. Rek dibikeun atawa moal budak teh, Bahjagur mimiti heuras, nembongkeun watek anu saujeratna. Lamun ku kaula tetep moal dibikeun. Rek kumaha Andika? Kisilah kalah malik nanya. Jawa Andika taruhanana. Bahjagur mimiti nyeuneu. Sor we. Ku kaula oge moal burung ditande. Sakarep Andika tangtu. Diladenan ku kaula. Kisilah nangtam. Sabab ieu budak teh lain incu Andika. Walah. Nya bener bedagong. Setan sia. Bahjagur leugit kasabaranana. Yuk we. Manehna ngirimkeun jurus gugur gunung anu dilakukeun ku pereupna kenca katuhu pilih genti. Tapi pinuh ku pancingan. Kisilah rada ngejat kagigir bari sukuna ngahelang rek najong pigeulang.
Bajagur maneh haripet mireungeuh suku anu nyantong teh. Anu disangkana lalawara pisan. Teu talangke deui. Dampal suku ditewak. Tapi sakijep naker sasaran ngaleungit lantaran kisilah ngadak-ngadak ngagurimpal. Malik nangkuban. Sedang dua dampal leungeunna nahan kana taneuh. Dua dampal sukuna kalawan teu katiten ku Bajagur. Macedak kana beungeut dina gerakan kuda ngadat. Anu antukna Bajagur ngajengkang. Tapi bubuhan kacida kuatna. Sakadet netra geus bisa ngawasa deui dirina. Anu satuluyna luncat ngirimkeun panajongna dina gerakan runtag jagat. Salah sahiji bagian tina jurus padindang. Kisilah nu kaayan badana masih keneh nonggong. Sakijip geus surti yen dirina diancam ku tajong lawan anu moal boa hebatna. Sakilat manehna gorempal deui Malik. Satekah pola rek newak dampal suku musuh. Tapi Bajagur rikat narik deui sukuna. Dibarengan ku hiji luncatan ngalayang ngaluhuran badana Kisilah. Hiuk, cedak. Dampal suku Bajagur sakilat pisan ngajejek sirah Kisilah. Rempeyak we. Awak Kisilah ngadadak ngareunteut. Bari lungleng katura lengan. Teu beda we tinu dipepeg ku batu puhu ceulina. Tacan ge Kisilah eling bener geus ditimpah deui ku tajong runtag jagat kana gadona. Anu daek teu daek. Kisilah kapaksa narima kana nasibna. Manehna ngalengak sanajan teu kapidara. Tapi ngarasa ripuh mah. Teu burung. Tetenjoan riakan sirah karasana ngubeng kawas nu katerap ku panyakit 7 kuriling. Sakilat kumanehna katempo. Sanajan bari remeng-remeng. Lawan teh ngajorelat nyambar budak. Tapi Kisilah teu leungiteun akal. Ngudag mah manehna moal bisa. Terus we ngayap kana taneuh kerebek manggih batu sagede mumuncangan. Teu talangke deui belowar we. Kumanehna ditenggorkeun ka musuhna anu harita geus nonggong bari nangkeuparna. Bajagur ngagero. Waduh, gero sia. Pokna karasa tulang tonggongna kabentur pamaledog Kisilah dina gerakan budak angon maledog pakel. Nu karasana ku Bajagur lain bae sing sireumeun tapi oge seueul kana angen. Teu beda we tinu kasura kacapuri ku jarum. Anu ngajadikeun Bajagur ngajengkeng nepi ka karna kabantingkeun. Tapi Kisilah najan masih keneh bari uleng. Sakilat luncat nyamar budak dina gerakan manuk besi nyabat anak lauk. Karena salamet aya dina sangkehan Kisilah. Sarta sok deui we diacageun ditunda bisi musuhna rek ngayakeun panarajang. Deui-deui katitih pangawasana kudu jadi lawan. Bajagur lain jadi keder seber. Tapi nafsuna kalah ka beuki ngagugudug. Rasana sapiraku make kudu eleh jajaten ku jelema anyar pinanggih. Teu ngalobakeun omong. Cerepet we mesat bedogna. Sakali dipesat terus we disabetkeun kana beheung lawan. Kisilah nu ayeuna geus pulih deui ingetanana sabihara-sabihari. Barang mireungeuh seseukeut bedogna rek nigas kana beheungna. Manehna rikat ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal. Bari leungeun katuhuna ngetrok si ku musuh anu nyekel bedog. Sedengkeun leungeun kencana ngapelesat ka hareup dina gerakan cala dinoktrok. Bajagur kapaksa ngejatkeun awakna bari ngagero nahan ka nyeri. Geus puguh si kunamah asakeuna ku setrum anu ngakibatkeun leungeunna ngerepeng. Oge beheungna karasa nyeri anu lain dikieuna lantaran dirojok ku rama musuhna. Kurang-kurangna teas kulit mah hanteu. Dua curug Kisilah teh piraku we teu nobros kana genggerongna. Bari ngararasakeun ka nyeri. Bajagur sakedapan mah ngahuleng. Ngarasa kaget ku gerakanana ieu jelema sarua pisan jeung gerakanana pasuta. Ngan ieu mah leuwih cepet. Terus daya tahana leuwih kuat sarta daya tenggelanana leuwih hebat. Ngan umurna leuwih kolot. Teg we dina hatena yen ieu jelema teh tangtu masih keneh urang gadog. Tapi naha basa ti heula mah bet teu kapanggih.
Geus mikir kitu, hiuk we deui manehna narajang. Bedogna si Oray ayeuna ngahiung ngabijilkeun sora nu matak nyentarkeun hate. Kisilah ngaranjuk oge barang mireungeuh nu jadi musuhna ngalakukeun gerakan lancah maung. Anu pikeun manehna mah geus cukup pangalaman ngumbara ka ditu ka dieu. Sarta lain sakali dua kali, tapi geus aya ratusna kali ngalawan adu hareupan jeung jago-jago di satanah Jawa. Asana kakara ayeuna mireungeuh gerakan bedog anu model kitu tur tak dilakukeun ku leungeun kenca. Manehna mundur geus kataksir kumaha kahebatanana ieu gerakan anu ngubeng. Bedog teh geus teu katemong jerimna, iwati kokolebatanana cahaya buleud we nutupan badan musuh. Gana-gana wani narajang pinasti leungeunna bakal rampal dihakan ku seseukeut bedog nu ayeuna mangrupa baling-baling. Bari unur-unuran, kisilah teu boleh otakna digawe mikir kudu kumaha ngalawanana musuh nu kieu. Ras kana pamaledogna tadi talangke deui karawak we manehna ngaramgeum batu nu pabalatak dina taneuh. Sakali nyokot menang 3 siki bari ngumpulkeun kekuatan batina. Belewar, belewar. 3 batu teh dibaledogkeun patutur-tutur. Nu pangheulana teu bisa nembus jari-jari anu nutupan badana musuh. Tapi nu 2 deui mah bisa nyusup di antara hiukna bedog anu terus we ngubeng sarta terus ngepeletruk kana tulang igana Bahjagur. Ari peletruk 2 batu pasusul-susul. Ari gero teh Bahjagur ngagero sarta gerakan lancah maungna ngadadak eureun. Anu antukna Bahjagur ngejat ngareles kanu poek. Rumasa katitih pangarti kaungkulan pangaweruh. Jajaten katut owesen teu mahi dipake nandingan ki musuh anu anyar pinanggih. Kisilah ngajengjen sajongjongan mah ngadago heula pihak lawan bisi balik deui ngabongohan. Tapi sanggeusna tetela musuhna teh terus kabur. Kakara manehna nyampeurkeun karna heg ditanya ku manehna ngaran jeung tempat asal muasalna. Tapi budak teh ngabige ngan cipanonna we merebei maseuhan 2 pipina bari curugna nunjuk kana lebah beheungna. Ari heg ku kisilah diragap paingan we da urat beheungna ngagempeng lantaran jalan getihna kacandet. Si horeng pagaweanana Bahjagur supaya budak teh ulah cocorowokan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.